Wow. Barsun Baraya Sunda. Hayu urang memulai basa reuskeun duduluran raketkeun babarayaan. Ya non ya teh rusuh oge. Rupa-rupa ya. Rupa-rupa teh ya. Aya naon gitu. Ayo buru kuring rusuh ya. Negan aya naon atuh. Atur heula napasna atur, kuring geuneuh dengin. Atur napasna. Naon ya teh. Ya bisnis sok aduh ingin aing merasa jual tanah 1.000 meter sabar hargana hayang 500.000 per meter mahal atuh murah 200 wah geus anu nawar batar geus terbitkeun 200 kuring rusuh ya rusuh 200 pikeun mah buat sekarang tuh ada duit nanti ya setara yang sehat lah siapa lah biong kalong nipu empok bah ada hari surat-surat ya aya komplit sesuai ya jeung tayang tanah sabaraha meter 1.000 meter ayo kila minta 100 meter contohna contohna surat adena surat 1.000 tani 1.000 legana bingung ya bawa ka lah 100 meter contohna lantu sip lantu bawa ya siaran lu kuring di daguan kuing perlu ada yuk assalamualaikum. Udah si Haji pensiun mudah-mudahan kasih ya bawakan contohnya 100 meter dia baru udah jalan tadi dia teh 500.000 teh kemana kalau di biar panjang biasa we hari haji kumaha tuh lain bete inget dunungan teh panjeun 5 juta beri ka handap ngukurna cenah nya 1 meter ka handap ngukurna 1 meter 5 juta ka handap ngukurna siap lah sip nah berhasil masih yuk assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh 5 juta 1 meter ngukur ke handap wah jadi siap. Gimana mana? Syukur panggil jadi ente rek naon aya bisnis naon aya nu rek jual tanah di mana tuh di daerah Cianjur sabaraha meter 1.000 meter hayang 500.000 per meter surat sudah hak bener ya teh bener mata kuana ditawarkeun oge atuh ieu bos ibu bos dingirin sahektar ngan ayeuna 1.000 meter hayang 500.000 per oke lah nya orang tawarkeun heula ieu sok halo mun Bu iya rencangan habiskeun ngan 1.000 meter daerah Cianjur 1.000 meter
Dan di kota Cianjur Mirah Bu 500.000 1 meter. Lengkap surat-surat semua. Amun ini mah badanten geulanya. Mun urang badanten geula sareng ieu sareng nawiskeunana. Mun. Nah, ieu didunduteun mah ieu. Itu Jadi siap. dia teh si ibu tehnya ditelepon. Jadi kan si ibu teh teuing bisa lempang-lempang acan bisa ka dieu. Jadi kumaha tuh? Enak kieu tan 1000 meter eta tehnya tanahna bawa ke Jakarta. Baik tuh. Bawa ke Jakarta. Baik tuh, baik. Tapi jadi ya dibeli. Siap. Benar, benar. Oh, cek komisinya. Oke. Bener ya? Iya. Ya. Dasar rezeki. Mana we ayo jalan mah. 5.000 dibawa tanahnya ke Jakarta. Siap. Ngaliran ya. Oh, sebelum matrik ini. 4, 5, 6, 7, 8. Wah, aing gue jengkalan cuma liur. Capek leuk-leuk dah. Ganti ku ya. Ini 2 meter. Bah, naon? Iya kan ngagali ieu teh pan. Tadi teh kudu diukur kah jero. Oh, ngukur nu tadi teh ya. Oh. Terus menang sabaraha meter? Tahu nanti kilometer. Kilometer? Heeh. 5 juta sameter? Terus menang sabaraha meter? Kilometer. Terus kan nanti ke handapnya sing jero. Terus berhasil. Jawab. Aduh, aing kumaha carana ieu 5.000 meter ka handap. Mana tenggung kawingna ieu 2 meter oge ngeusak ieu. Bae, ayeuna lian ieu wae. Haji minta tanah jeung suratna lain meuli minta jeung ngadeui eta sangeupeun hargana 5 juta tapi ukuranna teh kudu diukur ka jero taneuh ka jero pikir lain ka jero bukan aya anu ukur ka jero. Wah beres semuanya. Saya kan si biong naon tuh. Minta tanah dulu dibawa ke Jakarta contohnya. Harganya mah sanggup 5 juta sameter. Ngan lieur kana air kumaha mawana eta. Iki gawe aja kampret. Ya. Hei. Terus saya gali sing jero gali. Aja. Ya. Dasar aing ditipu ke haji kampret itu. Tapi itu molo, aku 1000 meter kudu digali. Terpisah kumaha jero anak ku aing padet euy. Naon, Bah? Makan itu tiga nunggus beungar. Ai teh si Haji. Oh, naon minta tanah jeung suratna coba. Ya heueuh atuh. Kapan meureun naik minta atuh kuduna meuli. Lain pas saya ge nitah kadinya teh tugas. Geus dikirim can tanah teh ka Jakarta nih. Wah, sabar. Ini ngagawean ka aing.